batur jelema torek asa tega batur Korek benar lihat saya orang lihat ya. ya lihat we Oh, rusak jadi. Nah, naon sampai jalan kok. Orang eta kadang sok keper jeung naon teh Oh, ini teh pisang tuh. tahu mah emang Nah, jangan malag-lag mah. ya Ajar aku, gue dijual. beunang setelah mengus asap ke atas kana teu meunah dihakan Betul, deh. koyom lila batur mah aya jelema teh mawa cau asap hakaneun koyom Ayo kopi mau. hah tarang ngopi deh kan Kopi. lain tapi mah aya ieu tanah tapi mah aya ieu Masa nanya sia. Kapan musik siap. tapi di parah bener ieu tah Atuh kajero-jero sia teh. hah Kajero atuh. Jangan gue di laluan. moal mereka tumbuhan moal cau nangge atah keneh saka jero Aku di lantai. hati nyembui teh deh kan Enggak mau ayo duit. Kemarin tuh aing diberes. lah atuh sedekah teh meureunan moal wani nu kitu mah Oke, atuh. Nah, sia ini mah tidak baik. anda Masa budak lah. kurung gitu Ah, minta duit euy. Tambah duit. 30.000 arek kulin. Keur beli bensin. Ayo duit yang receh. 3.000. Ayo 1.000 pun naon lah. Iya kadang manuk na wiber. Eta si goblok. Minta lah duit 30.000 keur beli bensin naik kulin. Manuk aing geus dilepaskeun. Hiber. Sorangan tuh udah karunya. Tapi duit. Oh, keur beli bensin pura kulin. ngomong nanti teh Ji Baju aing di kamar mana? ngomong Aing teh nya. Baju aing mana? Tah si budak pura Baju ah. anta tadi jauh paculan Teu mungkin. aneh Mungkin tadi mah aya. ah tidak sari nu cicing di kalian kira berdua iya ya Pajual nakal mana? mau anu kieu keur naon Pajual aing di kamar mana? Iya, tangan ge. udah dia mau sing mau karari itu incu jeung hakim nang sarua temleuna ya Wis salarian wae. tadi ge teu ngagubub aya paculan dorana doang ti ditu ge Aing teh mah duit di sawah. Mak nya wah pajulan. Pikir aduh eta tadi di mah mana dihakan ada duit 30.000 keur beli bensin teh. ah umur duit mah Barek ulah. kamari ditipu sih ya ini tah Oh, ulah rek kulin kau lipet. Hayam Aing Anyu kala we, anyu kala ka mangonon bensin. Kebayar? Oh, lah itu sia. 30.000. Sia canggot lah. Ke bawa martabak. Oh, incu na hareeng akina temle aing kumaha maju ieu kan. Tuh, Pak Aing mah. Pajual aing oh, soalnya iPhone deui sia. Can make minyak baju. Yuh, jangan dia. Lokal adi. ngomong gitu liwat ayo balik teh Kumaha maju atuh. aduh rek nyem duit teh mah ka dewek nu ceblek Ya wae kakak pusingkeun duit. alasan pacul tuh meuli deui we loba uang mah Tangan. meuli bapak ieu uang mah Panjang mau modal kawin. udah kalau kos nu kuat we ngalangkugna mau beli dulu tadi Tengahnya sia, udah. Sama aja tau gue. Nah, itu ya, pero ada ngomong gue. Si banget lah ya. akhirnya ngomong sarua geuringna ngomong itu kan punten atau kuahnya Incu hiji-hiji nah ngurus tunyung. tah merenang mah apa kos aki na itu kitu edan nanti meureun tah ngomong Jangan apa itu sia. bukan punten suka naon Mah apa jual aing atuh. iya teh yo meuli di loba di Mang Hendi di Girang Oh, barat duit. Ayo nanya. lah paling mahal oge 50.000 Awas cong aja dog dia jalanan wae. Si eta di si eta. Ganti lah baju. Jatang teh yakin ih. Aing mah kumaha isu. aku minjem lagi deh kan kumaha isukan kumaha isukan mah 500 Atuh kayak orang ilikan pula atuh. enggak Era, Pak Gua. ceblek we terus awewe kolot oge balilakeun ieu mah buru tuh ke buru kucing mah alus
lakian. Oh, duit teh. Pusing baruan dipakai bayar bensin tuh. Padol alasan. Tuh, Padok lah. 30.000 deh digubung Ah, baruan. sikat korun mah korun ya. Ada kok paribasa gitu. Geus atuh mantong isukan we lah isukan. Ah, sayang isukan isuk sore. Eta jual lah empau. Lah peribahasa. Enggak. Kurang telang ku aing. Ah, Siap mah. Mau bawa nogel ini balik lah. Jik itu siap mah lantau lah. Ngoromongan. Nah, itu mah itu gitu lah. Bisa karetan eta mah.